Metode pembelajaran pada menggunakan discovery learning atau napi tiasa baik sanesna tiasa dipilih. Salah jomna tuh jadi lapor ngadamel teh modul mah jadi tos seurinci jadi orang kamu kantun nganggo. Tujuannya pelajar mendiskusikan pengertian bentuk isi kebahasaan yang digunakan dalam paguneman. Gitunya biasa. Jadi khususnya paguneman. Pemahaman bermakna memahami pengetahuan faktual. Iya teh salah satu kieu. Copy paste heula tina bahasa Indonesia. Sabab urang Sunda kan teu gaduh, teu acan gaduh. Jadi nyandak heula contoh model tina bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Nah, nembe galap-galap gitu. Maksudnya sanesna naon dak urang kedah gaduh model heula. Ari bade nyandak nu IPA benten benten ieu gitu nya. Kudu bahasa Inggris sanes benten teu ngarti. Nah bahasa Inggris teh jadi kudu diterjemahkeun heula ka bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia terjemahkeun ka bahasa Sunda. Jadi dua kali nerjemahkeun. Ya, nu awi nyandakna di bahasa Indonesia. Pemahaman bermakna pemantik. Tah, urang teh sateung acan ngajar kapungkur mah pretest kanggo terang ngeunaan ka mampu siswa awal. Tah, ampe budak ngarejet pasian patarosan pemantik trek bledu. Ayeuna teh naon kitu teh usumnya ngepolodong. Nah ieu we meser pemantik eta bledu. Dicarekan ge angeur budak teh. Tahukah kalian apakah paguneman itu? Tah ieu mah kusabab ngayeuna tina bahasa Indonesia puntennya. Jadi dinu ieu urang biasa teu mun ku Sunda biasa. Da urang majang ka budak. Ari ieu mah tadi nanti bahasa Indonesia, paguneman anu diganti tadi nama menyimak enam ai paguneman teh bahasa Indonesia teh percakapan. Jadi tahukah kalian apa percakapan itu gitu. Ganti we percakapan aku paguneman metereh maksudna teh. Ya, baca ke ganti ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda ya. Cing barudak, terang ke, naon ai paguneman teh. Gitu. Jadi, kumaha kaidah paguneman anu leres cing kira-kira naon? Udah ketinggalan ulang we, boro-boro ada paguneman yang kita ngarti, apa paguneman teh. Sok gerak taros tim di Sumber Jaya. Berdak. Mene. Baru beli kanda. Ya perlu anak kanda ayam, kanda bebek, anak kanda kanda ya. Jadi di Cirebon mah kanda, kurang mah paguneman. Jadi tahukah kalian apa kanda itu? Kanda itu kakaknya adik. Kakaknya adik. Ada apa kanda? Bagaimana kaidah dan seterusnya mengidentifikasi struktur isi paguneman yang benar. Tah urang sudahkeun lah patarosan ieu mah gitunya. Kira-kira kamu bade dianggo ku urang apa beraku nya. Keiwal di daerah-daerah nu memang anu dibahasa. Mangga ku bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jawaban dari pertanyaan di atas tentang paguneman. Kaitan nu dibahasa dari urang bukan Sunda sadaya. Barudak ayeuna urang ngedar ngeunaan materi patali sareng paguneman. Jadi sudah katanya mah nu ngadamel. Persiapan pembelajaran ku Indonesia deui. Guru membuat presentasi tentang kaidah dengan ngadamel PowerPoint nu kieu ya. Isi paguneman, perhatikan struktur, margi dinya tadi saranana nyata aya laptop ya komputer berarti ngadamel presentasi. Guru mencari contoh paguneman buat tina YouTube, tina buku ajar, koran atau napi majalah atau napi ngadamel nyalira. Mangga teh nya kreatif. Dina bahasa didinyana bade disamikeun mangga. Kegiatan pembelajaran aya pertemuan pertama ieu urang ieukeun bae. Kagiatan anggar sami sareng RPP kantun mindahkeun Pak. Ya, kantun mindahkeun pada huluan mulai jeung sajabina. Maka kegiatan inti pelajar dikondisikan dengan membaca, memeriksa jeung saterasna penutup tah kadua, katilu, kaopat sareng sajabina intina sami. Tah nembe pertemuan hiji aya asesmen hiji, pertemuan dua aya
asesmen 2 pertemuan 3 aya asesmen 3 pertemuan 4 aya asesmen 4 tangtos we engke diluyukeun sareng nu sanes sadeacana kana asesmen aya refleksi heula manfaat naon gitu anu di kapendak ku siswa tina ieu kasulitan naon kumaha cara anu tiasa dilakukeun kanggo ningkatkeun kemampuan refleksi guru apakah pelajar kesulitan gitunya jadi urang eta mah kanggo urang anu ngajarkeun ieu teh budak teh sigana teh ting harulang bae ieu teh nya kalau bet ayeuna ge lamun direfleksi teh nu dibayangkeun ke ibu aduh rek hujan tenang bu tekniknya ya eta panginten kanggo sa kedik contoh rubrikna ieu tangke panginten ieu materi kesun kuring pada didugikeun ka panitia kaneng erna kanggo tiasa diteuleman di terakhirna sabada aya rubrik kanggo penilaian aya remedial aya pangayaan nembe ditanda tangan ku guru ditanda tangan ku kepala sekolah alah geueul nanti RPP tapi pada tau oke da ibu teh enteng gitu ya janten ke tugas Bapak Ibu sadayana nyaluyukeun kantun nyaluyukeun dina bidang materina wungkul eta panginten namanya patali sareng nyusun modul tah ieu teh aya format salerna mah manawi tadi nama kumargi waktos nya hiji waktos kaduan hawatos kanu tebih geus luang bieu gue kala langit dah ciri di dieu mah teh nu tangga bae aya teh ngadeulkeun bae keluar aya teu aneh lah geus dibaheula ge geus apal mengerti geus apal gitu aya format nu mangrupi sapertos ieu tapi saena mah ngadamel teh anu tah aya format nu sapertos ieu nya formatna dina alur taya alurna sapertos kieu langkung rumit Bapak Ibu upami urang ngadamel heula ka dieu upami teu acan paham pisan ku kituna dina proses nyusun ieu modul bade ku masing-masing bade ku tim naon tim kuku Bapak Ibu kayak Bu Erna kapayun ke dia Bu Erna atau Pak Dedi sareng Bu Erna ka dieu kapayun mau nyusun ya Pak si Pak Dedi sudah nyusun ya alira Pak nyatuinnya jadi contoh modul anu biasa mah sapertos kieu upami kurang di format biasa tah ieu format ieu format nu ieu mah ieu nya formatna modul ajar seperti tadi masih paguneman SMP naon teh seperti kieu alokasi waktu na kumaha tiasa dikieukeun ya komponen intina kumaha intina mah sami keneh sareng tadi ngan dimodelkeun kanggo urang tiasa dirompih kanggo ngadamel di urang nah bade kieu ya nah tinggal siga nu tadi dimodelkeun mangga teh teuing ya langkung menarik kedah dikumahakeun mangga saya mung contoh wungkul tos dikopikeun ieu nama mung tangtos we mah tiasa dibagikeun namun hiji ieu mah kanggo bahan cara wungkul sakitu panginten anu didugikeun heula patali sareng teorina kah kantun Bapak Ibu sadayana kurang badatenkeun aya waktos sabaraha menit jadi Bu Erna mangga dihaturanan ka dieu karunya laptop panaseun urang pareman geulak panginten harapan Bapak Ibu nu kahiji tina riungan ieu hiji silaturahmina nya Pak jadi Kang panginten anu kaduana tiasa tepang sabaraha setengah tahun teu tepang anu katiluna panginten
nguningakeun tugas simkuring tos ngadugikeun ngeunaan nu utamina patali sareng PMM. Kumaha platform Merdeka Mengajar sanes teu percanten Bapak Ibu teu tiasa da sadayana ge tos maruka malah tos seueur anu checklist nah itu dugi ka bagian refleksi atos mung motivasi ti simkuring harapan simkuring guru bahasa Sunda omat ulah tinggaleun sareng ulah taledor teh maksudna kieu ulah cicingeun ulah dugi ka keur mah misalna teh keur mah urang mah teu gaduh sapolos aranjeunna kari ngunduh kari ngadownload kari sagala rupa kitu nya pek teh tinggaleun ngeunaan teorina ge aya nu nyarios dugikeun kieu ka Dedi heula malih materas ka abdi bahasa Sunda satahun sabaraha kali pertemuan bedakeun ka kami cenah ku kami erek dijadwalkeun ka para kepala sekolah ambeh di ongkosan teh geus asup kana arkas gitu. Jadi ulah dugi ka ngadadak misalnya sapertos kitu sadaya mata pelajaran beureup ngadadak pusing cenah gitu. Jadi bahasa Sunda panginten ka Pak Dedi ka Bu Erna sok jadwalkeun terus didugikeun ku abdi ka ketuana gitunya ke ketuana bahasa Sunda mah satahun moal kurang ti 5 kali hiji awal semester anu kadua FTBI teh 3 kali pertemuan hiji sosialisasi nu kadua prumna di tingkat kabupaten anu katilu prumna di tingkat provinsi geus 3 tapi biayaeun teh nu kaopatna akhir semester atau awal semester anu kadua kitu nya janten anggarkeun dina arkas teh 5 kali kegiatan minimal minimal teh. Nah, engke bade direkap ku para kepala sekolah janten upami engke aya program deui di ketua MGMP terus didugikeun ka para kepala sekolah tong hariwang angkat bae. Tos dugi ka dieu mah naon anu didugikeun silaturahmina materina sareng sajabina da pengembangan mah di masing-masing pengitunya gitu. Tah kanggo teknis nyusun ieu modul pengiten ke ka Bu Erna mangga urang tangtoskeun wae ayeuna mah kanggo kelas 7 Bu Erna tapi langsung ti payun urang tangtoskeun heula dan tujuan-tujuan sareng nu kitu mah panginten patalina sareng sabada survei ti tadi aya Ibu Farida yang sekolah-sekolah teh nembe seueur anu lebetna teh kana implementasi kurikulum merdeka teh mandiri belajar. Ari mandiri belajar teh berarti kurikulumna masih 13 tapi tos nerapkeun profil pelajar Pancasila, saya project sareng sajabina. Bukituna panginten materi kurang tangtoskeun kurang nyadak di kelas 7 dina KTSP gitu ya tentang kanggo awal tangke mah aya revisi janten pasoalan ka ditu tangke kelas 7 teh sabaraha materi Bu nu ngabulang kelas 7 saha aya 8 dah urang persiapkeun heula panginten kanggo semester hiji minimal semester hiji Juli dugi ka Desember teh aya 4 materi eta urang jantenkeun heula modulna nu 4 eta sing janten tangke kanggo nyusun anu semester kaduana materi naon nu tim eta kanggo nyusun deui lah baris hase gitu. Nu ayeuna mah udagan kanggo rebo payun bade lonjong bade buleut bade siga bintang hasilna kitu nya. Engke urang pidangkeunna kumaha teknisna kumaha Bu Erna. Nah engke bade kieu tadi nu didugikeun musim kuring rahasia ngantos didugikeun kitu nya sanes rahasia berarti rebo payun teu kada sumping ka dieu nah bade didugikeun laporan per kelompokna bade ngalangkungan jum mangga kitu misalna teh da kedah aya laporan ari ka dieu heula mah karunya hawatos kedah transport deui kedah itu deui mending mun dipastikan dan ayeuna biaya wakwa di dapur cenah da bos dan cair apa minta dan cair kasut ka dapur nyandak tina jolang ayo surgen air oyana nya ibu-ibu bapak sadayana teknisna maka ka Bu Erna bade kumaha saha wae nu dipercanten kanggo ketua kelompokna timna
nu hadir ieu mah kedah nampi hasilna langkung ti payun. Sawias engke anu teu ngiring mah panginten aya sak deui urang ulem deui tina sanesina nyusun maksudna teh supaya tiasa ngariung naha perjugus naha kumaha gitu khusus nu teu sumpi. Sakitu heula kita disim kuring mudah-mudahan ieu mah naon motivasi unggul sareng nyuhunkeun ka MGMP ka para pengurus kanggo tiasa ngawujudkeun ieu modul ajar atau PRPP naon sababna pelajaran sanes ge kari ngadownload. Nah, Bapak Ibu oge nu ieu kantun ngantosan pada parapatan mangga ada di saung mangga. Jadi urang di pangurus usaha supados maparin tabungan anu hadir metong kuyang sadayana keun padedi nu kuyang. Nah, dari ku padedi dipindah mana kunyari. Ya, siap bae 2 tahun beres. Sakitu heula jadi dimuri ngapunten makasihun mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.